Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan dulur barani sadayana wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jumantara. Di galurana 11-16 kHz radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandung. Dulur barani sadayana alhamdulillah kalayan ku kersana Allah subhanahu wa ta'ala. Simkuring tiasa ngarencangan dulur dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda nu sok disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan barani. Atuh dongeng Sunda nu nuju digarap ku simkuring dina danget ayeuna daya sanes lintang ti si Gobang yasana Asep Kun Majalaya. Dulur barani nu sarae mana atuh supados teu nyangkolong kana waketosnya urang dikumkeun heula ngintunanana mah mugi sadayana kebeku kabinga sok geura tatan manco dina radiona dina streamingna dina YouTube-na sewang-sewangan kalayan sok kaparayun sadayana der dasar bangsat kotok ieu mah ye maruk aing rek sieun nya nyobrog sia sor maju montong dipuih-puih wae bedog teh ceuk eta jaman nu ludeung banian teh nu tayalian Mang Uju bari jeung sayaga dina kuda-kudana. Dulur barani sadayana Mang Uju teu ngana saukur nganeugkeun kawanina wungkul atuh. Memang saeutik-leutikna manehna oge mibana rupa-rupa ilmu ulin anu diantarna meunang diajarna ti badugala. Waduh hade buka maja euy. Buka maja euy mantap. Hade kudu kitu jadi lalaki mah euy. Tapi aing mah wake make bedog ngalawan ngan cucungik model sia mah euy. Ceuk Kidarga kitu nanti laju ngasupkeun deui bedogna kana sarangkana. Tadi mah jeung sienan wae supaya nu lain ngabalacir da nya geuningan nu lain mah ngabalacir. Teu antapara deui ngan sebut bae Kidarga teh nyerang pereupna anu buleud tur gede teh ngahiuk rek nonyok kana beungeutna Mang Uju. Mang Uju kalawan takis naker harita ngadendekeun saeutik awakna bari jeung leungeun katuhna dipake nakis dubreta. Aduh. Mang Uju heraneun oge. Sabab teu beunang ari di teungeulna mah beungeutna teh tapi waktu ditakis beut ngarasa giga aluna kis beusi. Naon cidaing jiga anu kaget euy. Pokna teh deui Mang Uju harita rada komarmir oge nempo gitu mah. Tapi kagetna teh teu lila sabab leungeun kencana Kidarga harita geus nyak deui nyeprut rek nonyok deui kana carehana. Dulur barani
kalawan Mang Uju ngagunakeun jurus monyet ngemilok awakna ka handap ngareuneuh leungeun katuhna ngangkat kalau dipake nakis tuk laju pereupna teh anu laletik bari jeung lalencop teh dipake nonyok kana beuteungna Ki Dugala sababaraha kali. Atuh dulur barani harita Ki Darga reuwas oge. Aduh euy. Hade euy. Tapi saeutik oge Ki Darga teu kerer-kerer ditonyok kuruntuyan pereupna Mang Uju anu ngagunakeun jurus batu nunggul. Tapi dulur barani sadayana lamun keunana kanu lain mah geus kudu ngajongkeng aduh. Tapi Ki Darga mah kalakang ngengeh memang eta gerada ngajari jeung kabawa ku tanaga anu lumayan rohakan hati Mang Uju. Dina kakagetna Mang Uju harita dulur sakedapan Mang Uju atuh molohok bengong mata simeuteun melong we ka Ki Darga teh teu ngayakeun tindakan deui teu nyerang deui kasima sigana mah. Nakalagah urun oi nah jabe ayo guragunakeun deui tah pereup madu teh euy. Ki Darga ngebrekeun lelewa anu matak panas gadengena aduh ka Mang Uju kurang ajar sia bangsat kotok saha ngaran sia teh jeung deuk aya naon ka Bah Dugala deuleu ceuk Mang Uju harita can nyieun serangan deui. Eta mah urusan dewek heuh si laing hayang nyaho ngaran dewek nu sabenerna yeuh si Darga nu kasep ti orok nu gagah ti bubudak. Nu moal aya bisa ngalehkeun dewek saha oge. Kituna teh dulur barani Ki Darga bari nyebutkeun para rajangna atuh ngagunakeun jurus buhun puguh we. Harita Mang Uju ngagentak jingkrak dina gerakan hap-hapina. Atuh Ki Darga malik nuturkeun posisi lawana. Tapi Mang Uju ngabalicet ngagunakeun serong luar. Nyatana init kabelah kenca hamek wae pundukna Ki Darga teh diketig. Dulur barani mun seugeunana ka saha bae teh diketig punduk meureun teu nyeri jeung kudu ari ngajahjar mah. Tapi pikeun Ki Darga mah henteu aya pangaruhna naon-naon. Kalakah ieu mah Ki Darga teh malik bari nyuruntulkeun sirahna deuk ngadagor. Sedengkeun ramo-ramo katuhna geus nyawuk rek ngarojok kana genggerongna Mang Uju. Mang Uju rikat nganggeser suku kencana kilek nyerong patak. Gerakan teke monyet digunakeun ku dua leungeunna masing-masing ngahanca dua pigeulangna Ki Darga. Tapi gerakan Ki Darga bener-bener mata kaget deui atuh. Sanajan dua leungeunna geus beunang dihanca ku gerakan teke monyetna Mang Uju nu meunang guguru ti Abah Dugala. Puguh we leungeun Ki Darga mah atuh anu keker jeung teu beda ti beusi teh ngimbang jeung awakna anu ngajuring kining badag dulur. Manehna kalaka malik bari dua ramo-ramo leungeunna nyorocos deuk ngagabres kana beheung. Ku kituna Mang Uju ngagentak luncat ka tukang. Sangkan aya lorongkrang pikeun males narajang. Tapi Ki Darga kalah ka asa dibere omer sakilat manehna ngarobah gerakan leungeunna. Ayeuna mah gempuran pereupna anu ngaius ngadius teh deuk ngahancap balik pisan dina kecepatanna anu lain takis-takiseun. Duk awat gubrak we atuh. Ieu badana Mang Uju ngagubrak teu walaang kaya. Sabab teungeulana Ki Darga ngangnung tanaga lapisan nu ka Cidarong kana. Karek gablog pangabecus sagitu. Gede hatenya hayang ngalawan kaing. Yeuh dewek yeuh. Anu katelah si Darga dulu. Murid kahijina Bah Jaweng. Sok sia hudang. Lamun heuh mah sia
aya pangabejus. Ceuk Ki Darga. Bener-bener ngeunah seuri atuh nemponu jadi lawana ngajurah roh teh. Mang Uju teh nemalan dulur bari ngarsakeun ka nyeri urut teungelan nu jadi musuhna. Laju manehna hudang, kurang ajar sia. Ieu bangsa teh teteh lain lalawarkeun geuning. Ceuk pokna ngagareneng ku kituna laju mesat bedogna. Rasakeun nya sia bedog aing. Hiat Mang Uju narajang Ki Darga. Bedogna nya etang nyeuk deuk ngahanca kana badana. Nah eta mah sugan teh Ki Darga rek ngelok atawa rek ngabalicet. Ki Darga kalah ka ngabukakeun dadana cina dibikeun kana bedogna nu jadi musuh. Nyapu gue aling-aling deh. Cuk! Bedog Mang Uju teh ngahakan kana dadana Ki Darga. Tapi Ki Darga ngadon seuri. Eta teh bedog ya atawa cocolek narasi. Teu gampang deuleu aya ngabejadikeun dada aing mah. Hiuk jebrol. Aduh, dulur barani. Perep-perep Ki Darga ngahanca kana badana Mang Uju. Sekaligus nu ayeuna Mang Uju teu walakaya nangkarak bengkang luhureun lemah kalayanina kayaan anu satengah sadar satengah teu sadar. Puguh we Ki Darga teh asa meunang angin atuh seuri gak bangun nikmat naker. Ayo sia hudang deui cacing jauh. Kitu nate bari nyampeurkeun ka Mang Uju anu keunang karak bengkang. Sakalian ya ku aing dipodaran ieu bongan wani-wani ngalawan ka dewek euy. Kitu nate bari ngangkatkeun suku katuhuna nu jebrag. Modar sia ya kiukur batak. Aduh bangsat saya nu maelong kana cokor aing ah. Ki Darga dulu barani muringis. Sabab waktu tadi syukur redek ngajejek kana beheungna Mang Uju nu keur ngagoler teh. Ting di mana biji lah. Aya nu maledog sukuna ku batu nu kacida leutikna. Aya merasa gede keleci mah. Tapi yakin lain maledog jama anu biasa tapi ieu mangandung daya kakuatan nu kacida rohakana. Da eta we Ki Darga anu kuat teh angar we ngarasakeun kanyeri nu lain lumayan dina sukuna. Tapi kitu nanti teu lila. Bangsa teu. Aduh, kurang ajar sia saha manusia anu lagu demit euy. Ngabogohan ka dewek. Ceuk Ki Darga. Bari malikeun awakna culang cileung. Tapi harita teu katempo aya sasaha. Ngan ukur beleg-begna peuting anu poek maradong. Goblok pengecut sia. Kaluar euy. Geura layonan ye si Darga murid kahiji Abah Jaweng. Sing hareban mun bener-bener aya gawani mah. Pokna bari rarateret kakenca kakatuhu. Pelesat we. Hiji jirim nyaho-nyaho geus aya ngabedegah hareupeun Ki Darga. Tangtungan budak ngora anu awakna seseg make baju pangesi sing sarua hideung nu tayalian eta teh Rakaseta. Nalika batur-batur ngarondana Mang Uju anu tadi lompatan teh maranena kebat ngajugjug ka imahna Badugala. Saterusna nyaritakeun yen aya jama anu nyakeun nyatana Badugala. Oge dicaritakeun ayeuna teh cenah keur diadu atawa keur dihadang ku Mang Uju. Atuh ngadenge laporan kitu tinu ngaronda teh Badugala langsung nitah Rakaseta pikeun sagancangna nyampeurkeun ka eta jelema. Hariwang ka Mang Uju bisi kumaha ona. Dulur barani sadayana kalawan Rakaseta harita
pas tepi kadinya nempo manguju keur ngajurah rodek dijajak beheungna ku jalma nu teu dipikawuh ku manehna nyari tapi saratu manehna rumpa-rampa kana batu leutik dina handap sukuna laju dibaedogeun ka Ki Darga anu harita dek ngajejek ka Mang Uju. Hai, saha si laing teh, bebenyit saha cenah ieu teh. Maka jeung nyamberkeun ka dewek cenah. Ki Darga kituna teh bari melong keur jirim anu karek tembong harita. Dina pikirna ge geus teu gue moal saha di meureun ieu jalma anu tadi maledog ka manehna. Kuring Rakaseta. Nyatana incuna Bah Dugala. Rek aya kaperluan naon anjeun nanyakeun aki kuring heuh? Bari jeung kaayaan peuting-peuting kieu heuh. Jeung deui ari anjeun teh saha urang mana? Nah teu pupuguh ngadon rek ngabinasa ka Mang Uju deuleu. Ceuk Rakaseta. Nyaritana perdengdang naker. Saeutik ieu rasa kasieun atawa gimir. Rakaseta injuna Bah Dugalanya. Aduh, bongana sia deuleu ieu jalma teh dewek tumanya sabener-bener kalaga nyorongot nya gabagya we ku dewek deh diladenan. Untung teu dikojoran ge ku dewek. Dulur barani Ki Darga kalaka malik nyorongot ka Rakaseta. Hah, kalaka nanyakeun deui. Na teu kadenge tadi kuring teh incuna Bah Dugala. Sok sebutkeun aya perlu naon anjeun neangan aki kuring heuh? Kabeneran pisan atuh euy. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Hartina si laing teh nya nu salah saurang pebenyit anu kungsi ngahalang-halang kana pagawean badur dewek. Si laing jeung agi si laing nu kajelah Bah Dugala teh geus wani-wani nangdang sagala rupa ka guru aing Bah Jaweng yeuh. Kengekeun ku si laing bebenyit. Ulah waka jeung guru dewek deuleu jeung dewek heula hayang nyaho jiga kumaha. Jeung mun bisa mah dong jeung si laing langsung Bah Dugala ka dieu geus maju hareupan aing yeuh. Mumpung aing aya di dieu kagok jeung era aing guru aduh hareupan jeung bebenyit bau ciguru kieu mah yeuh. Atawa mun bisa mah duanana we ka dieu sakalian dihagana ku aing. Buru sia gorowan agi si laing Bah Dugala ka dieu nying hareup ka dewek ieu si Darga murid gahijina Bah Jaweng. Cenah dulur barani ceuk Ki Darga bangun anu nya campah pisan. Memang benar kuring jeung abah kuring nu harita ngalawanan si Bohim dek ngagarong. Nya wajar we da laku jahat mah kudu ditindak. Mari jeung ngarugikeun batur jeung montong sok fitnah atuh. Saha jeung nangtang guru anjeun nyatana Bah Jaweng. Bau ge hanteu. Oge anjeun sangaran teh Darga. Ulah waka jeung kaki kuring atuh. Jeung kuring ge can puguh sok deuk kumaha ayeuna. Ceuk Rakaseta teu eleh getrak dulur. Aduh, kumaha aya bebenyit beunjeu teh kagok ceuk dewek ge aing kudu ngalawanan sia mah. Buru gorowan agi si laing. Nah, atuh sok ngagampangkeun teuing can puguh kapan ngalawanan kurage. Yeuh, incuna heula. Geura layanan mun nya mah. Ki Darga teh jawara. Dulur barani ngadenge omongan Rakaseta kitu teh mah marahna geus teu kawadahan. Bangyat kurang ajar ieu budak teh kudu diwarah mun kieu mah.
bau atuh gerak tampanan ieu jurus gaula lamun nyada mah anjeun bisa ngayonan gaula ya seput dulur barani Kidarga ngalobakeun deui carita langsung nyebrut atuh nyerang Karakaseta ku pereupna anu ngabangbaraan ngandung daya kekuatan nu luar biasa. Pasti deuleu moal jejerih yeuh deuh kuring Rakaseta incuna badugala kituna teh bade ngagunakeun jurus mancing maung di jero guha dulur. Harita waktu nyuruntul pereupna Kidarga anu nyampek deus pigelang leungeunna digunting kudua dampal leungeunna ieu Rakaseta. Udah Kidarga ngagerung atuh Rakaseta rikat dua leungeunna dina jurus kemar rek ngahancakana beungeutna Kidarga atuh Kidarga ngacorelat katuhueunana Rakaseta bari nyameurekeun peureub kencana. Memang saretan katiten dua peureub Rakaseta teh nu mangrupa tenggelan kemar nyuruntul rek nembrag kana dadana jeung beungeutna. Sedengkeun Rakaseta barang ngarasa tenggelanana gagal rikat manehna ngalapkeun badana dina gerakan monyet ngemil plos tonyokan peureub Kidarga anu badag teh nganca angin corela. Harita leungeun Rakaseta rek ngobros kana hulu angeunna atuh dulu barani Kidarga cukup ringges ngagentak maneh luncat ka gigir sarta ngalengkakeun bari ngaheatkeun tenggelan leungeun kencana anu tadi ngeplos teh nyuruntul ka handap dek mepeg sirahna Rakaseta. Sakicep oge ku Rakaseta geus bisa dipastikeun yen gerakanna teh moal geuna kana sasaran bisa eta oge lamun dipaksakeun mah. Tapi dibarengan ku ngangsalkeun sukuna satengah lengkah tapi balukaran bakal karandapan ku manehna tangtu mamarahna matak pibahayaeun lantaran pasti bakal kapiheulaan ku tenggeulana Kidarga anu tangtuna bakal ngajepret kana sirahna. Mikir kadinya kapaksa atuh Rakaseta teh ngajorelat ka gigir bari nejehkeun dampal sukuna dina gerakan tejeh kuda beger. Aya hasilna oge dulur. Kidarga nepikeun ka ngagoak atuh di tejeh bari jeung ngaheungeul lantaran kekemplongna jadi sansaran dampal sukuna Rakaseta. Waduh geus kitu gilek Rakaseta langsung malik bari ngadiuskeun peureupna. Atuh Kidarga haripetna keur langsung nakis ku leungeun kencana lantaran leungeun katuhna masih ngerasa nyeri balas tadi digunting nyatana ku Rakaseta. Rakaseta rikat narik di leungeunna srog sukuna katuhu diangsrodkeun ka hareup ngabarengan leungeun kencana anu diranggemkeun ngawangun gerakan pamacan atawa maung karuhun anu kahiji nu maksudna mah deuk nyatana ngagebot kana punukna Kidarga. Orokaya Kidarga kacida ringeusna manehna ngagentak ngaajorelat ka katuhueunana Rakaseta paparahna mah deuk ngadagorkeun peureub kencana kana careham. Tapi Rakaseta teu eleh kesit manehna bari tetep dina kuda-kudana kalawan sakilat naker ngadiuskeun gerakan anu mana maung karuhuna. Dua dampal leungeunna anu ngawangun cakaran maung teh geus teu kaampeuh deui keuna pisan kana sasaran nyatana dadana Kidarga anu hal ieu teh di luar sangkaanana Kidarga. Nyaho-nyaho geus karasa we aya anu ngabentur kana dadana. Waduh, panas. Cenah dulur barani sadayana sakitu masih mending keneh bubuhankeunana ka Kidarga dalamun keunana kabatur menges pasti kulitna jeung dagingna teh kajowol ku leungeunna Rakaseta nu harita ngagunakeun jurus ulin maung karuhun atawa pamacan dina tingkatan anu katujuh. Tingkatan nu lumayan luhurna anu kasebut nyatana jurus maung bayangan. Harita dulur barani bikin ka sajongjonan mah Kidarga teh ngahuleung heula bari melong ka Rakaseta. "Saya ini ya jurusna naon ieu manggeuleuh teh nya?"
Ceuk Kidarga anu bari ngarasakeun keneh kanyeri dina dadana panas kacida padahal manehna teh miboga nyatana jurus atawa ajian Batara Karang ku kituna teu lila mikir ngan sret bae manehna teh mesat bedogna ditarong ka babatok teh ku aing sia modar sia teh gampang deuleu Raka Seta kituna teh bari ngorejat ka tempat anu kosong atuh bedog didugala teh ngahakan angin sedengkeun teu ngeulaan leungeun kencana ieu Raka Seta harita dipake ngababu kana pigeulangna Kidarga anu keur nyekel bedog tuk bangsat edan sia Kidarga ngagentak ngejat kakatuhunna Raka Seta anu memang tadi gerakan bedogna teh poos kapaksa kadeg atungan hiuk we peureub kencana Kidarga ngaheat crot teu salah deui ngahanca kana carehamna Raka Seta aduh Raka Seta ngagero bae ngagentak malik atuh posisina ayeuna menjadi pahareup-hareup deui. Tapi waktu malik manehna awakna ka Kidarga kasempetan balabadi ku Kidarga teu diengkekeun deui bedogna teh dibalikeun jadi perahna anu dihareupeun hiuk harita kontan keuna pisan kana beungeutna ieu Raka Seta aduh kontan aduh Raka Seta teh ngagerung bari badanna ngageblag ka tukang nangkarak beunggang tapi kituna teh teu lila Raka Seta langsung ngagorentelkeun maneh laju koprol jadi nangtung ajeg deui kalayanina pasangan kuda-kuda nu sayagi dulur barani nu saati kanca dangu nu satu baraya nu satia anu saterusna mager deui duanana teh tarung patutunggalan ragot naker mana duanana silih katrukeun sakabeh ilmu panemuna nu geus kacangking ku dirina sewang-sewangan atuh sanajan Kidarga mimbanda ilmu kawedukan anu kasebut aji Batara Karang tapi teu urung we loba nu kabeunangan deui sababaraha kali cakaran ulin maung karuhuna Raka Seta keuna kana awakna tapi Kidarga teu kerel-kerel ngana ukur ngasakeun panas memang kitu atuh dulur barani tapi Raka Seta ge sarua sakali-kali beunang nyatana katonyok wae mah tapi ari bedogna Kidarga mah saeutik oge can pernah keuna kana awakna lumangsungna eta patutunggalan antara Raka Seta jeung Kidarga lumayan geus lila oge da eta we teu kanyahongan disabudeureun pakalangan teh geus loba jalma anu ngarogrog ngahaja hayang ningali anu keur patutunggalan pugu sasatna asa kagerewahkeun jalma-jalma urang lemur anu geus sare oge ku sora pating jorowok jeung pating bagbi gebugna anu keur ngadu jajaten malahan harita oge bah dugala aya di dinya nyaksian cicingna teh di lebah kiduleun pakalangan ngahiji jeung sababaraha urang rondan nu tadi nu ngabejaan ka manehna bari pok salasa urang anu keur nyaksian nu keur tarung teh nyarita ditujukeun ka Bah Dugala duh kumaha teh Bah moalna naon kitu jang Raka Seta yeuh tapi kuat sigana banyak teu naon urang Bandungan we heula nepi ka jujungna da si Sujang geuning acan metageun pakarangna naon ke sugan we urang Bandungan tema Bah Dugala bari panonna terus mencerong ka hareup ngan Bandungan nu keur seulih incer kalemahan sewang-sewangna harita kabireungeuh Raka Seta bangun nu geus leuseuh nganoran tanagana sanajan kasebut geus nyangking rupa-rupa ilmu panemu diketrukeun ti Bah Dugala tapi Kidarga lain jawara ata-ata geus legok tapak genteng kadek katambah mibanda ilmu nu kacida luhurna kawadukan saperti Batara Karang ku kituna rada unggul saeutik dibanding Raka Seta dina hiji kasempetan nalika bedog Kidarga ngapeulsat rek ngana dadana Raka Seta
atuh Raka anu tanagana geus mimiti leuseuh teh ampir-ampiran dada nanti kena ku sabetan Bedog Kidarga. Untungna manehna masih kena sempet ngadayagdageun awakna ka tukang. Tapi Bedog Kidarga jiga anu aya mataan atuh terus nyemprung nuturkeun awakna Rakaseta nu ngadayagdag nepikeun ka ngalenyap oge atuh dulur. Rakaseta teh nya kitu dinu lalajo. Kurang-kurang nama balua sok sieun dada Rakaseta teh beunang katuri ku Bedogna Kidarga. Dina kaayaan kitu eueuh deui cara atuh Rakaseta teh langsung ngaragrageun awakna dulur. Dina jurus kalakai murag ka tukang ngajadikeun badana jadi angkarak bengkang luhureun taneuh. Atuh Bedogna Kidarga teh teu keuna kana sasaranana. Laju Kidarga nangdung ngabadega nying hareup ka Rakaseta nu keunang karak bengkang. Bang saja, hayo gerak hudang sia. Lamun si laing boga pagarang gerak bijilkeun pagarangna. Era jeung teu pogoh gerak dewek ngalawanan budak beunjeuh bari jeung teu mawa pagarang. Bijilkeun marusia hayo. Ceuk Kidarga bari muter-muterkeun Bedogna hareupeun Rakaseta nu masih kene nangkarak dina luhur lemah. Kuniang atuh Rakaseta teh nguniang hudang terus nangtung laju ngajegkeun kuda-kudana panuna semu hurung mencrong kana beungeut Kidarga anu semu ngoa ka manehna teh. Pok atuh nyarita, "Kuring masih kene bisa ojah acan rumah saeleh." "Oh, manjang loba banyak sia. Ayo kaluarkeun pagarang sia. Urang sia modarna jeung dewek Era aing ngalawanan nu lemor mah deuleu." Kidarga bari jeung amarahna mangaburia atuh asa dicogado meureun ku budak satepak. Kitu pamikirna. Pakarang naon atuh pakarang teh? Kuring mah teu boga pakarangna naon. Teu boga bedog bintul-bintul acan. Sore maju deui. Gunakeun ditah bedog cocolek tarasi teh. Ceuk Rakaseta, "Bang saja beunjeu teh mun kitu hayang bener-bener modar sia mah nya." Kidarga langsung wae nyebut narajang. Bedogna dulur Baradin dipubat pabit ngarah kana sakujur badana Rakaseta. Atuh Rakaseta terus babalicetan nyingkahan sabetan Bedogna anu jadi lawana. Ayeuna bener-bener teh mere kasempetan dulur. Kidarga teh ruang gerak Rakaseta estu ningkat tutup ku panerajang jeung sabetan-sabetan Bedogna. Jirim Rakaseta bener-bener geus kakurung ku kolebatna cahaya Bedog Kidarga anu teu eureun-eureun ngagempur kana sakujur badan. Dulur Barani geleger dak dumadak ti langit kadenge sora gelap pating geleger pasusul-susul. Sora angin ngadadak ngaguruh mata keung kadengena. Langit nu tadina caang baranang ku cahaya bentang ngadadak jadi poek mega hideung pauntuy-untuy pating grulung. Nambah keung jeung geuman di eta tempat dulur kalayan kakaget jalma-jalma nu aya di dinya. Ka asup Badugala oge manehna ngarasa kaget jeung teu ngarti kaayaan alam anu jogrobah jadi pikageungeun kawas kitu. Tapi ku kituna Badugala mah atupan lain kolot borosrong. Katempo manehna meureumkeun dua panona. Teu lila tuluy bray manehna beunta deui bari pokna. Paingan atuh. Tapi da aing teu minta bantuan ka maranehanana cenah. Tabikeun bae lah. Hayang nyawa rek di Bandung nepi kumaha cenah ieu teh jucungna. Ceuk Badugala ngagarentes. Teuing ngomong ka saha. Atuh Kang Uju nu harita geus aya di gigireunana nu nangtung. Pok tumanya ka Badugala. Paingan naon Abah? Hari Abah nyarios ka saha tuh? Ceuk Mang Uju bari neuteub seukeut kana beungeutna Badugala. Teu ngomong ka saha, heukeun bae tapi da moal nanaonkeun. Keke bakal biasa deui. Pokna nyaritakeun anu sabenerna atuh Kang Uju teu nyarita deui saterusna panonna museur deui ka Pakalangan. Bener we caritaan Badugala teh.
kaayaan teh balik di cigah samemehna bentang ka tempo di pating kertip. Atuh angin oge teu kadenge ngaguruh deui. Tapi saenggeus kaayaan normal saperti kitu, blesat ti luhur langit katingali aya hiji jirim anu ngablesat muru ka tengah-tengah pakalangan. Eta jirim teh ngagebur hurung lir seuneu lilaya beuki deukeut. Sidik geus deukeut mah eta jirim teh ngarupakeun hiji pakarang, nyatana hiji gobang anu rupana hideung tapi semu anu hurung cahayaan. Rakaseta ngarasa kaget, sok komo kidarga mah. Sabab Rakaseta kaget nanti apa yen eta gobang nu aya di hareupeunana teh daya lian gobang kabuyutan anu manehna warisan atanapi pamere ti akina nyaeta gobang pusaka Patih Ranggawalang ti Karajaan Siluman Oraye teh. Anu ngajadikeun kaget Rakaseta sabab eta gobang teh apanan aya di imah disimpen di tempatna. Tapi nah ayeuna ujug-ujug aya di hareupeunana. Oge nu leuwih kaget pisan mah kidarga. Panonna meuni molotot atuh. Sungutna calawak nyaksian eta kajadian aneh nu aya di hareupeunana. Dulur barani Rakaseta teu lila miki saterus leungeunna ngaragamang kana perah eta gobang kabuyutan pusaka Karajaan Siluman Oray pangwaris ti Ki Patih Ranggawalang. Euleuk hanjaka waktosna kabujeng seep dulur. Cagatunya carios si gobang urang teuneun heula dihandeulem sieum urang tuna dihanjuang siang peranti nyokot ningalkeun kapayun urang guar deui. Kang Yus ngaturkeun sewu nuhun kalawan undur pamit dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.